Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mubdi'il mu'id al-fa'ala liman yurid. Walhamdulillahi daiman bi ni'amihi ala khalqihi alladzi jarat bihil maqadiru bi qudratihi alladzi yuhliku awliya'ahu bi biharil ma'arifi li wahdatihi wa hadiyatihi. Wassalatu wassalamu daiman ala khairi khalqi sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Ayyuhal ikhwan wal akhwat dakirin wa dakirat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadkuruni adkurukum washkuruli wala takfurun. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam law jaa qailun la ilaha illallah bi qurbil ardi dunuban la ghafarallahu lahu dzalik. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para asatidah, para muallim, para masyayikh, muaddib, wabil aula anu parantos nertibkeun di acara Sohibul Auqat, anu parantos ngaoskeun ayat-ayat suci Al-Qur'an, tambi tawasul kalayan diakhiri ku ngaoskeun mangkoba ngalangkungan di kedalisankeun walum karom walum tarom kalersan dina ihab barokah. Alhamdulillah atuh ka para balik di lingkungan di ieu daerah atau napi wewengkon haplah barokah Masjid Al-Husna di berbagai daerah, di berbagai tempat anu parantos nertibkeun di acara Bapak Ajengan Mumu, Bapak Ajengan Agus miwah reng-rengan mantena nu aya di haplah barokah di pasantren Cibenying Karangnunggal Tasikmalaya anu aya di haplah barokah anu parantos ngaoskeun tambihna ayat suci Al-Qur'an sadayana anu teu kinten dipibangga atuh penyelenggara manaqib pemangku manaqib yang memfasilitasi urang sadayana di Palimanan Jaya Bapak Haji Iwan miwah Ibu Teh Haji Andri di Ciakar sami-sami pemangku manaqib wabil aula sohibul bait sohibul hajat anu urang ayeuna difasilitasi ku kersana Alam Karom Alam Muhtarom Bapak Haji Aan Asean miwah Ibu miwah keluarga mantena ceproning para putra-putra anjeuna miwah keluarga sadayana anjeuna. Hayu urang doakeun ku urang sadayana anu disebatan nama sadayana para alam karomin, para pemangku wabil aula sohibul maqam sohibul hajat anu memfasilitasi urang sadayana anu anjeuna sukarela ngalangkungan pengorbanan tanahina hartana ruang jeung waktuna dina saat anu mulia ieu anjeuna dikumerebkeun dideuskeun ka hadirat Allah Sang Pengasih Penyayang, ka hadirat Allah Sang Pengatur, ka hadirat Allah Sang Pemilik jeung Sang Maha Sempurna sagala-galana. Mudah-mudahan mantena kalayan kain ketetapan Allah anu Allah maparingkeun dohirna sareng batina kalayan jisman sareng ruhanina sehingga terbang sampai ke finish nyata dugi kehadirat Allah anu
maha sagala-galana kalayan pengorbanan kamuliaan mantena anu ku Allah dihaturkeun bahwa mantena insyaallah pilihan Allah anu nyababkeun usul ilallah kangge anjeunna nyana usul ilallah kangge jamaah sadayana. Maka teu aya tandingna Pak pamiluhur ku sanes kanten perkara ge margi di dalamna dasarna karena Allah. Teu aya nilai da teu tiasa ditanding naon tos digelarkeun berupa dohirna berupa batinna karena dorongan anu aya dina jiwana. Jadi bahasa anu dirorong rasa anu mayunan rasana eta karena nurna syariat nurna thariqat sehingga ngabuah nganatijah nyaeta dina kedudukan hakikat. Mudah-mudahan lamun tos dina kedudukan hakikat maka panghaturan ti Allah lain urus sebatas dunia barana akhirat dengan surganya segala nikmatnya, tapi husnudon billah pribados. Mudah-mudahan Pak Haji Iwan Sohibul Bait Bapak Haji Aan miwah sadayana nu rawuh di dieu dugi kana target jalmi-jalmi al-muwahhidin anu nauhidkeun Allah, dugi kana target nyaeta jalmi-jalmi anu arifin anu banget ma'rifat di hadapan Allah. Di dinya mah katewak jeung karangu kapangku sadayana dimensi. Mudah-mudahan bahkan lamun sukses sultan mah tatkala sudah sampai kedudukan dalam kekuatan hakikat nyaeta buahna ma'rifat lepas landas tina alam jabarut menduduki lahu, maka itulah sampaina jalmi-jalmi menuju hadirat Allah Azza wa Jalla. Nu disebat naon Pak kami sukses sultan mah tatkala eta jalmi tos didinya bersemayamnya maka istilah nama tos di pamini bahasa alam kenna tos alam kurba. Margi semua gogoda nutilu alam salam. Mudah-mudahan ngalangkungan di ieu acara dina makom syariatna urang teras ngajalankeun paun saling mendoakan sakumaha anu disebat dina Miftahus Sudur karya Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin ngamaknaan menafsirkan makna wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sok anjeun mengpeng aya di alam perjuangan, mengpeng aya di alam dunia ulah dimomorekeun baeur umur anu Allah masih dihaturkeun, jag-jag nu Allah masih dihaturkeun, sagala-galana masih dihaturkeun. Sok ngabuktoskeun anjeun di samping diri anjeun sok ngajak kumajak nyaeta nilai naon kaibrahiman nyaeta selalu saling menasehati, saling mendatangi, saling memberi, saling melengkapi. Itulah tugas hamba di hadapan Allah nyaeta siri wasiatan, siri tulungan ku naon ku bener jeung ku takwa. Mudah-mudahan da kalimahna tos aya kalimah takwa naon la ilaha illallah. Lamun dimaripatkeun kumaha? Dimaripatkeun mah tos teu disebatkeun deui la ilaha illallah na dina lisan anu dohir eta mah. Atos fi'lul qalbi ma'rifatullah. Damalna hate di dinya ngagumulung ngagelora jiwana nyaeta mungka anjeunna tujuan urang. Margi sadayana amal, sadayana ilmu teu aya hiji amal atawa hiji ilmu anu sanes maksad madepkeun diri. La amila la alima wala amila la alima wala amala illa biqasdi tawajjuh. Teu aya hiji amal atawa hiji ilmu anu lain tujuanna madep. Nah, tatkala dimadepkeun
Maka tatkala ruh hirup urang di dieu gawe madep tawajuh at-tawajuh ilallah bil qalbi, madep hate ka Allah. Nah, dina madep hatena ka Allah teh da urang teh hamba nuju ngabuktoskeun butuh urang ku Allah. Maka sok aya di antawisna sebagian anu gaduh pemahaman nyebat jenengan mantena dilogikakeun ku akal-akal dohir kalkulator pidairotil lisan wal akli. Maka naon teu aya ti nabina, teu aya ti rasulna nyebat Allah naon ibarat urang naon cenah gunana nyebat bapak atuh nyebat dat Allah nu maha alimul ghaibi was syahadah disaruakeun jeung nyebat ka makhluk nya jauh berbeda atuh teu aya bandinganana. Maksud nyebat jenengan Allah dina hate bari aya muraqabah, ngadeukeutkeun diri, ngarumasakeun diri butuh mungku Allah, sabab Allah teh hiji dat anu layak disembah, layak disuhunkeun. Da memang Allah anu gaduh sagala-galana, nyaeta Allahus Somad, Allah tempat munut jalmi, Allah tempat bergantung. Allah maknana sadayana kacanap. Kumargi teu aya panginten kandungan makna rasa anu eta, maka dilogikakan nyamung mangga seperti aya nu nyarioskeun di mana nyebatkeun naon jenengan Allahu Allah. Dilogikakeun deui. Apa? Nyebat hu maka paham deui wae. Sabab dilogikakeun sapertos anjeunna nyontokeunana nyebat jenengan Muhammad mad. Jadi tos diselewengkan. Itulah bahayanya logika falsafi tanpa amali. Teu karasa maka terjadi nalamaina moyok bari teu nyaho, nyaci bari teu ngarti. Anu akhirna diri keur jauh tina makna muraqabah, diri keur jauh tina makna musyahadah, langsung ditaburkeun ka jalmi-jalmi anu memang tidak akan mengenal. Maka dikhawatirkan dia salah, jadi nyalahkeun deui ka batur, mabawa salah. Jadi salah murokab. Sebab apa? Menterjemahkan dan memaknai perkara yang dia belum tersentuh oleh rasa. Sebab alam daukiyahna teu mangihan dirina. Nyamal teu beda penafsiranana. Maka pidawuh ulama sufi, malam yaduk lam ya'rif. Nu teu ngasaan malah ngadeg. Nu teu ngasaan. Goakna jalmi nu nuju ma'rifat, goakna jalmi nu nuju musyahadah beda. Jeung goakna jalmi anu keur lali ka Allah. Kumargi kitu, lain menuju jalan dat anu maha gaduhna, bahkan teras. Jadi tebih tina hakikat nu dituju ku nur rasana dina jiwana. Maka kumargi kitu para ulama ubillah ngawanti-wanti ka urang sadayana kieu diantawisna pa'amalul jismaniyati bidhahir al-ulum jazaa'u al-jannatu faqat wa tajalliu aqsid sifat bisiman pal alim la yadhuru bi mujarrad ilmi dhahir ila haramil qudsi wal qurba. Di antawisna eta amal ibadah ruh jismani dengan ilmu lahir ini pahalanya. Nah, pahalana amal ilmu dauhir, ilmu lahir diamalkeun nyaeta bagianana pahalanya surga. Itu derajat namanya. Di wilayah ini ruh jismani akan ditampakkan sifat-sifat yang kontradiktif. Satu, orang yang beribadah akan masuk surga. Sebaliknya, orang yang tidak beribadah
bagiannya masuk neraka. Itu kontradiktif di alam dohir ataupun jismani, ruh jismani eta bagianna. Tapi sanes dimaksud eta, nu dimaksud eta sanes berarti anjeunna moal lebet ka surga. Mangga ngalamungan amal soleh anu dohir, sedekah jariah ya eta kumajak ka jalan sadayana tetap ada perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah seperti pengorbanan dia Pak Haji, pengorbanan tenaga, harta, emutan, segalanya. Insya Allah jatah surga Allah terus dicawiskeun, mudah-mudahan. Amin. Itu dalam lingkaran syariat. Nah, teraskan itu pala alim layad hulu bin jarod ilmi dhahiri ila haramil qudsi wal korba. Sanyanyana nu ngalangkungan urang neme di wilayah dohir anu eta, urang misal setiap hamba hoyong dugi kana ka alam kurba, ka alam haramul qudsi nyaeta hakikat dat Allah Subhanahu wa taala. Eta mah wayahna bageur kedah ditembuskeun naon nu disareatkeun ku urang, naon diucapkeun ku urang, naon nu diikhtiaran ku urang, wayahna sareng nyaeta lamun suruh bahasa di dalam media thariqah mah nyaeta sareng ku qalbun salim. Sabab eta bakal nyalametkeun ruh anjeun menuju pemilik surga, menuju pemilik segala semesta saha Allah Azza wa Jalla. Insya Allah tah ku ayana eta lamun eta dugi duanana insya Allah berhak layak mencapai alam kurban, alam kedekatan dengan sang pemilik semesta alam, dengan sang penyantun, sang pemberi, sang pengasih penyayang. Andatna tidak ada kenikmatan, segala semua nikmat yang akan melebihi melihat dat laisa kamitslihi syai'un sah dan Allah Azza wa Jalla. Eta mah bageur hese dicaritakeunana jeung lain ku cara deui dina nepina, lain ku jihad deui. Hareupeun urang, tukangan urang, luhureun urang. Da puguh ge anjeunna teu butuh ku sadayana eta nu disebatan jihad damel Allah. Mana mungkin Allah sang pembuat butuh kuno dijieuna. Bahkan aya mah bahasakeun istawa alal arsy di hartian Allah calik di langit. Oke, Allah teu butuh ku aras. Walaupun makhluk ciptaan Allah terbesar adalah aras. Allah teu pergi ku aras. Teu pergi ku aras. Bukan ini kalamullah, tidak ada lagi yang lebih baik, yang lebih sempurna. Ini Allah sendiri yang berkalam. Kalau memang Allah yang berkalam sendiri, kalau kita akan sifat seperti kamanusia bahwa Allah calik seperti calikna urang seperti di tempat li ibarat Allah misalnya tos di ku urang disangka Allah butuh ku damelangan, butuh ku ciptaan, tidak mungkin. Sedangkan di ayat lain ayatkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Anjeunna Allah teh jeung aranjeun di mana wae anjeunna aya. Eta pidau Allah nu tadi ge pidau Allah. Dina hiji deui ayat inni dahibun ila rabbi sayahdi. Ta eta kalam Allah anu nyarioskeun tentang Nabiullah Ibrahim Khalilullah. Waktu eta penjelasannya Nabi Ibrahim pada ka mana? Nabi Ibrahim pada menuju Palestina. Ini dahibun ila rabbi, so Nabi Ibrahim kaula rek ini ka pangeran kaula. Nyaeta waktu sarita anjeunna teh bade menuju Palestina. Saya engke bakal mere pituntut saha Allah. Tah anu tilu eta kan sadayana pidau Allah. Maka di dalam Ahlus Sunnah, akidah Sunnah wal Jamaah, jadi kedah ngange takwil. Lamun teu ngange takwil nya bahaya Pak.
Sapertos dina naon? Ayat mana? Dina ayat wa man kana fi hadihi a'ma bahwa fil akhirati a'ma wa adallus sabil. Nah, saha wae nu di dunyana lolong di akhiratna. Bahkan leuwih lolong jeung leuwih sasar jalanna. Lamun eta ayat teu ditakwil, lamun eta ayat sakumaha eta dohirna lapad kitu, berarti ya Allah, kan Allah maha pengadil, maha pengasih, maha penyayang. Siga anu ngabuang dat anu maha gaduh kamuliaan dina kadeudeuhna, kamuliaan dina Rahman Rahim, Kudus Salam Mukmin Muhaiminul Azizul Jabbar. Atuh setiap anu lolong di dunia lolong di akhiratna. Keur mah di dunia geus lolong di akhiratna lolong. Atuh asa lamun dibahasakeun logika manusia asa teu bijaksana. Padahal Allah maha bijaksana. Sedengkeun sagala rupa anu ku Allah dihaturkeun waktu di dunia kana jin kana badan manusia anu aya sadayana ge berupi ujian ti Allah. Sadayana kabingung ujian, kabungah ujian, termasuk secara fisik aya nu cacat ieu, aya nu cacat ieu ujian sadayana ge. Tanpa diyakini ditangkap ku iman, ditangkap ku sabar, ditangkap ku ikhtiar, ditangkap tapi sadayana ikhtiar sabar jeung syukurna karena kumerem ka Allah, maka Allah teu nyanyiakeun amal solehna hamba. Maka tatkala jalmi teu ningali seueur anu hafid Quran ku leres-leresna berjuang, tatkala jalmi nu teu ningali salat tahajudna, salat sunat-sunat anu sanesna, kantenan parduna seueur bari anjeunna teh melebihi orang-orang yang disempurnakan oleh Allah dalam fisikna. Kapanginten maka lungsur maksad ayat nu eta Quran tafsiran deui ku Quran pertama. Nu dimaksad teu ningali di dinya naon? La ta'mal absaru wala la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubis. La ta'mal absaru walakin ta'mal qulub. Jadi nu dimaksud eta la ta'mal absaru walakin ta'mal qulub fis sudur. Jadi lain maksud teu ningali kacan soca nu dohir, tapi nu dimaksud lolong di dinya mah lolong hate. Hatena lali ka Gusti Allah. Padahal kurang kumaha masjid gede, lawangna gararde, kacana bangrengras, pulasna arinda, tapi da ari hatena teu ningali mah teu wantuneun abus. Sanajan gede, kajian diskotik sempit, bari mayar mahal, warani abusna, da ieu nu ngadorongna kan jiwa. Maka lain nu dimaksud lolong di dinya sanes lolong anu dohir ieu, tapi lolong hate nu aya dina dada. Nah, maka ngalangkungan penafsiran nu eta kedudukan hate luar biasa. Kedudukan hate nu ku Allah. Bahkan hate manusia anu diciptakeun ku Allah, diwidian ku Allah, menduduki jenengan mantena dat anu maha mulia dina qalbunnya disinggasanakeun keur curhat anjeunna ka penciptana, keur curhat anjeunna dina rumaos seueur dosana, hoyong kenging ampunan. Maka tatkala detak jantung ingat dina waktu ingat eta dina ruh rasana anu nyanak makna di dinya naon tolabul maghfirah, nyebat jenengan la ilaha atawa Allah, tolabul maghfirah, nyuprih ampunan. Allah uningan tong boro-boro Allah nu maha gaduh nu maha uningna nu maha sagala-galana.
tatkala eta jalma hirup ruhna dina qalbuna, detak jantungna terisi dengan eta hakikatul hakikat. Bener nusa bener-benerna, maka dina ruh jalmi eta kan aya niat, aya kabawa tolahur ridho, nyupri ridho Allah. Tatkala ingat eta hidup dalam hatinya, di detak jantungnya, tolahur rahmah, nyupri rahmat ridho Gusti Allah. Itulah dzikrullahi akbar. Kunaon mata disebut dzikrullahi akbar? Sabab kapasitasna tak terhingga. Moal nepi teu ku dikir. Hoyong dugi ka Allah tapi teu dikir, moal biasa. Margi dikirna Bapa ka Allah teh hakikatna dikirna Allah ka Bapa. Elingna Allah ka Bapa, widina Allah ka Bapa. Dina lisan Bapa, dina qalbun Bapa, malulu damel Allah. Damel Allah, rek naon mata Bapak Haji An dipasihan dikir ku Allah, rek naon Bapak Haji Iwan dipaparin dikir ku Allah, Pak Kiai Haji Uu dipaparinkeun dikir ku Allah. Maksad Allah rek nepikeun Pak Haji Uu, rek nepikeun Bapak Haji Iwan, dek nepikeun Bapak Haji An, dek nepikeun sadayana nu hadir di haflah. Ka mana? Sinawusul ka Gusti Allah. Maka dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah ngadikeun pawasolaka bima pawasolaka ilaihi bima minhu la bima minka. Tak ku dikir Bapa kumer Bapa hate akan Bapa teh, maka nepilah Bapa ka Allah bima minhu kalayan anugerah atanapi kalayan fadl karunia Allah la bima minka, lain ku kahebatan urang, lain ku kahebatan makhluk. Jadi dugina ka Allah teh ku mangrupi nyata dibere ti Allah sinanepi ka Allah. Tos rada bingung ya budak tak balik teh kadinya deui ka tidinya deui mah kulemnya. Teu diteken deui ku akal tos dang ngeunah ka dituna tos kulem. Ka hartos begitu mentah ka hartos da puguh datang ti anjeunna lain urang. Jadi pawasolaka ilaihi bima minhu la bima minka. Jadi datang deui dikir tadi na hate urang eling deui elingna nu ieu mah syukur ka Allah, nuhun Gusti widi sehingga hate teh geuningan hasil rarampa jeung cacapa teh lakatei jiwa Bapa teh eling anu di jerona aya syukur. Berarti kalebet Bapa teh anu kategori elingna eta berarti Bapa nu syukur. Maka idada kartani sakartani. Nah, dikala eta hamba keur eling ka kaula berarti keur syukur ka kaula. Eta di Allah kene wae lamun bari dihakikatkeun nya. Nah, dihakikatkeun. Kunaon mah tak dikana hakikatkeun sangkan ulah ka hijab. Sabab lamun teu dihakikatkeun eta bahasa bisi teu urang bisi naon? Bisi kabujengangkeun rasa urang. Rasa hebat urang. Tapi tatkala urang teuleum kana lautan hakikat eta maka luluh lantak pengakuan urang da sanes nu urang malulu paparin anjeun naik ka ditu nerekam. Maka itulah dzikrullahi akbar. Maka tiasa sasaat dina hartos sapoe dugina, tiasa sasaat dina hartosna sajam, tiasa sasaat dina hartosna 10 menit samenit tiasa. Daku kersani anjeunna nyalira dugina. Ngan biasa dibahasakeun urang kana syariat da memang Allah nyalira. Segala sesuatu Allah seueur ngalibatkeun syariat. Ngan syariatna nyareat dina kumerem ka Allah, nyareat dina midamel caket ka Allah, maka duanana maluhu. Sabab eta nyareat di nu dipidamel kangge ngumeremkeun diri ka Allah, nyareat anu bakal ngageuingkeun hate hirup tariqona, hirup ma'rifatna, kadituna hirup hakikatna. Mudah-mudahan Allah nyadurkeun ka abdi Bapa sadaya eta panginten. Naon mata kadinya? Nya da bakal kadinya kabeh oge bageun. Teras salagi urang masih kedudukanana masih di alam anu
mulki atau nasib di alam dunia, teras malakut alam ruhani kamalaikatan, teras jabarut ieu teh masih kene aya setanan. Ya abdi idza aradta an tadhula haram palatal tapit ilal mulki wal malakut wal jabarut li annal mulka syaitonul alim wal malakuti syaitonul arif wal jabarut syaitonul waqif. Man radiya minhuma bahwa matrudun indi. Tapi mudah-mudahan daya teh asa tebih itu hari jeung kalakuan mah jeung terasa mudah-mudahan tebih, tapi imam mudah-mudahan sing janten ngadorong kana tambih-tambih barokah Allah nyarengan urang sadayana sehingga urang uningan-uningan dugi jadi hakikat nama keur di alam dunia ieu. Nah, kahiji amal ibadah rusibani dengan ilmu-ilmu lahir ini pahalanya hanya surga. Di wilayah ini ruh jismani akan ditampakkan sifat-sifat kontradiktif. Orang yang beribadah akan masuk surga, sebaliknya orang yang tidak beribadah akan masuk neraka. Sedangkan untuk ruh haramul qudusiyah dan dekat dengan Allah tidak cukup dengan ilmu lahir saja. Hal itu karena ia adalah alam terbangnya al-insan al-hakiki, insanul hakiki. Dan terbang itu harus menggunakan dua sayap. Satu ilmu lahir, dua sayap ilmu batin. Oleh karena itu hanya hamba yang menguasai ilmu lahir dan ilmu batin saja yang akan masuk, akan sampai ke alam qurba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, hambaku, bila engkau ingin masuk ke haramku, di mana anjeun hoyong lebet ka haramku, ka haram kaula surah Allah, haramul qudsiyah, maka engkau jangan tergoda oleh alam mulki, alam malakut, dalam alam jabarut. Tah ieu teh lamun teu ngalangkungan ruh anu ditanamkeun kekuatan katauhidan jeung kamarifatan sah ieu kumaha mecahkeunana sareng kumaha meraktekeunana. Mung alhamdulillah Bapak Ibu sadayana hakikatna memang keng ilmu ti Allah hakikatna sabab milladunhu teh dijabarkeun ngalangkungan bapak ngalangkungan baiat bapak, baiat abdi, baiat ibu sadayana sakumaha pidawu Allah nyalirakan dina surah Al-Fatah. Innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihullah fasayutihi ajron azima. Innal ladzina yubayi'unaka sanyanyana beat di hadapan anjeun Muhammad hakikat nama beat di hadapan Gusti Allah. Dalam versi Toriko beat itu talqinul dzikri tos nikmati kurang. Memang urang kenging setempel dan anu maha agung. Nya aya deui nu ngaleuwihan anjeunna teu aya. Di mana disebat mesti setinggi-tinggi ucapan, sebaik-baik ucapan, semulia-muliana ucapan. Tatkala genep disingganakeun dina jiwa, sebaik-baik ingatan, sebaik-baik kerinduan, sebaik-baik cita-cita, sebaik-baik yang ada dalam segala harapan. Itulah dzikrullahi akbar. Kumargi itu maka jangan tergoda oleh alam mulki, alam malakut, alam jabarut. Karena alam mulki adalah syaitannya orang alim, alam malakut itu syaitannya orang arif, dan alam jabarut itulah syaitannya bagi orang-orang yang akan masuk ke alamul qurbah. Nyata tah didinya masih keneh aya di jabarut. Syaitana anu lemes lamun di tingkat syariat atau nabi alam mulki kontradiktif cara menggodanya. Ulah salat, ulah puasa, jeung ulah ngaji, ulah ngadoa.
ulah dikir. Itu masih kene nampak insya Allah tidak begitu cerdas ataupun peka juga kejiwaan. Insya Allah Allah parantos mengilham ngelangkungan berbagai keterangan pidauh Rasul, pidauh ulama, pidauh kalam arifin, kalam ulamaul ilmi, kalam ulama billah, itu sudah jelas. Naik ke alam malakut, maka didinya maka katingalina mah dohirna dohir syariat, bagus, teras, bagus, iya bagus, tapi digerogoti oleh bersitan hati yang halus, sehingga betah ku dikirna, betah ku tahajudna, tapi ada ngandung muatan hayang tebetah tika ciri tahajud teh ku tatangga belah kaler, kumaha carana sangkan apaleun tatangga belah kaler kuring tukang tahajud. Nah aya usaha eta dina naon, dina tingkat malakut. Usaha eta teu betah sok ka mana kumaha we ulah ilik we pipirna geuning aya kurung hayam, aya tema ieu ke carana kumaha. Katingali wengi jam 2 kinten-kinten dupi bapak kulem di bumi harita eta katingali keluar hayamna nya ku abdi diusahakeun dietakeun ya ngarang-ngarang ka ditu nama kumaha terang itu syaiton malakut halus ka urang ngagodana tapi akan menjerumuskan lamun cik bahasa orang politik mah sokong jongklok itulah syaiton malakut. Syaiton jabarut waduh eta mah geus kari jeung lelewat dina syaiton malakut hayang kanyahoan bahwa kuring teh geus cukup disebut wali, geus cukup disebut nabi. Itulah syaiton malakut. Tuluy ka dituna naik kana syaiton jabarut eta leuwih rongkah. Dijadikeun nafsuna ngadorong nafsuna seakan-akan ku kehebatan ibadahna sehingga diberi karomah kemuliaan luar biasa, tapi karomahna tetap digenggam ku dirina to grid to demonstratif untuk supaya kelihatan oleh orang lain. Maka aku layak. Tuhan pun kan begini. Tatkala dia berkehendak jadi. Apa? Dina eta karomah henteu tahan. Jadi hayang ngabucakeun terus. Tapi aya nu lemes hoyong tetap bahwa urang sebagai makhluk eksklusif yang kayaknya keistimewaan. Saur Ibnu Thailama istisrofuka ayyalama bihususiyatika dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatika. Ya ari karepna nafsu anu keur lempang ka ditu tatkala gogoda ieu tamat tapi na ieu tetep hayang teu betah ti kanyahoan ku batur. Maka dirina hayang kanyahoan katohyan hebatna kehususanana tah bageur di mana aya rasa nu kitu yakinkeun ku hidup eta teh urang keur offset dalilun ala adami sidqika ciri teu acan benerna urang dina ngahambakeun diri ka hadirat Allah azza wa jalla. Kumaha carana hoyong salam tina eta gonjang-ganjing rasaan semakin halus teu aya deui fafiru ilallah kembali ka Allah. Kembali ke Allah. Kunaon? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ieu da beugeur mungku eling ka Allah hate bisa tenang. Tatkala engke tenang hatena ku dikir anjeun eling anjeun ka Allah bakal kanetralisir, bakal kasortir eta debu-debu rodailna. Tah tos kasortir insyaallah masuklah kalian ke Harumul Qudsiyah insyaallah. Ngan insyaallah tos di tingkat eta tetap lamun masih keneh kagoda ku syaiton mulki, syaiton malakut, syaiton jabarut, maka eta jalmi bahwa matrudun indik saur Allah dina hadis qudsi, maka tetap tertolak di kaula. Surga mah dibikeun ku kaula. Ngan hayang deket jeung kaula mah ke heula sabab anjeun teu aya layak anu kudu nepi ka kaula. Ya Allah, ini berat. Lamun lain ku pitulung Allah mah antos da mal tiasa urang.
tos mata kuntung dielingan halapna nanaon nahotaman urang paparingkeun kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ruhna we nu di jerona mesin hirup teh. Allah anjeunna nyalira deui. Teu boga teu naon-naon kur kahayang unggul. Kahayang dader mah hoyong unggul jeung ikhtiar. Nu gaduh mah da anjeunna nyalira nu maha sagala-galana. Akhirna la ilaha illallah. Maka mulai tina lage ari tos nusi mah la napi kan di exit keluarkan kabeh nu rek ngahalangan urang menuju haramul qudsiyah la ilaha illallah. Tatkala tos diisbatkan nu dimusbatkeunana eta isbat netepkeunana oge eta maka terjadi perubahan dalam jiwa karasa diri hancur lebur hampa teu aya naon-naon. Itulah pana at-tamai nyaeta hancuran sampurna keur diri hamba nu rek nepikeun anjeun ka Allah. Tatkala hamba tos di dinya dibere bertaburan karomah moal apaleun karomah. Itu wali-wali yang sampai kepada Allah tidak tahu dirinya berkaromah. Teu ngararaoskeun jongjon dina karomah nu aya teras ngabuktoskeun maha dohir wujudna Allah ku asma dohir dina batina Allah dohirna Allah teu bisa lepas ti anjeunna renggeuna teras di dinya mah mung anjeunna nyalira nu maha gaduh nu aya sagala-galana di mana diri mah nu nemrak mah dosa we jeung loba hina di hadapan anjeunna teras nu aya kitu padahal ku Allah karomah terus dihaturkeun kieu teh dihaturkeun kieu teh wali-wali Allah anu sahih anu leres ken nyandang kawalian anu memang eta panghaturan ti Allah teu sadar Pak teu sadar kadang-kadang teu kakontrol diri sudah berkaromah. Nah insyaallah mudah-mudahan ini semua waliyin wa waliyatillah amin. Kunaon mata kita ada memang pintu gerbangna awalna kan dina kitab Anwarul Qudsiyah pertama jalmi tatkala eta jalmi mihoyong dina jiwana teras eta jalmi dongkap tos dongkap anjeunna kenging hakikat ti Allah syariatna sareng papada jalmi deui kenging sabadan sapahatan wayak dotan bertemu bertatap muka dan dalam keadaan sadar anjeunna nengingkeun kalimat la ilaha illallah. Maka pidauh Ibnu Abdul Wahab Asy'arani inna dzikra mansurul wilayah. Tapi sanulah diangken sehingga ngangken mah. Tapi memang faktana kitu. Pidauh ulama ubillah hasil praktisi marantena anu tos disaurkeun ti para ulama-ulama sateu acan mantena. Sanyana dikir mansurul wilayatina sertifikat kawalian ari guru abdul makan ulah diabdulkeun mah. Jadi insyaallah nikmati semakin menikmati semakin mensyukuri benar adanya mudah-mudahan amin. Sanes dirontok ku setan mulki ku setan malakut setan jabarut tapi justru merasakan kualitas zikir semakin kuat ngaraoskeun semakin syukur ke Allah. Itulah benar teu aya hiji hamba nu rek dibukakeun hijab ku Allah sehingga dugi ka usul ka Allah tanpa melewati dzikrullah rek kumaha da sadayana di dinya eta pintu gerbangna. Maka asasul maqamat aya tatkala manehna meunangkeun dzikir pertama makom salik anu bade ditempuh tos dibuktoskeun hiji anjeunna balik kana kasucian mudah-mudahan ieu minal aidin wal faidin amin kembalikan kasucian kunaon rasana balik ka Allah nu gaduhna itulah banget taubat tabayatuhu taubat itulah makna kembali kana kasucian balikna kunaon ku hate eling ka Allah tina qalbun marid tina qalbun mayit
ternyata tatkala hate balik Allah jadi kolbun salim. Jadi hate nu salamet. Salamet dugi ka mana eta bahasa salamet? Pidau Allah dina hadis qudsi nya salamet dugi ka anjeunna. Wa isolihim ila hadratil ilahiyah. Dugi jalma-jalma mikir kudikirna mayun dugi ka Gusti kudikirna dikir anti Allah lain dikir nu nang kehebatan urang. Hakikat nama kena itu sekali-kali bahasa majaji mah ulah wakali terornya bilih dia bahasa majaji lain nangken urang bisa dikir dah hakikat urang dikir tak ada anjeunna jeung ti anjeunna dina hakikatna bihaqi la ilaha dugi we bapak ka haramul qudusiyah dina makom hakikatul hakikat terbakar Pak. Tidak bisa syaitan akan memasuki mengganggu bapak, tidak bisa syaitan akan mengganggu ibu. Bahkan lain kur nafsu jeung syaitan unggul berseteru dengan bapak, berseteru dengan ibu, tatkala tos dugi ka haramul qudusiyah nyaeta al muwahhidun, jalma-jalma anu bertauhid, lempeng terus malatas dugi ka anjeunna, itulah malaikat pun tidak bisa masuk ke alam itu. Karena li'annal malakaini termasuk anu dua malaikat, termasuk malaikat hafado, malaikat yang bisa dikatakan mungkar wa nakir, tidak bisa mendeteksi ataupun yang lobat karena alam anu aya di hamba. Eta di hamba teh titik nurna teh tos di haramul qudusiyah, tos di lahutiyah, teu tiasa disentuh. Lamun sur malaikat Jibril mah lamun teh makaula maksakeun Muhammad hayang nepi ka alam anu ku anjeun disinggahi. Saujung rambut mesti kaulah lah rokat subhan wajib hancur wajib hancur keayaan kaulah walaupun satu hukum mudah-mudahan tahiyah teh bapak eta teorikan bahasa-bahasa falsafina dalam toriko falsafina dalam ilmu hakikat tapi alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah urang sadaya teu di kurs sebatas diiklankan kan bapak sepertos dengiring misalnya, ayo kana mobil ini ke anu, tapi memang bapak kur di bejaan ngumpul, atau napi diterangkan, lamun rek ngiring ka ditu mah ini kana budimannya, anu, tapi ini dikasih nih barangna, tah tiketna sok arek diurus teh nah, saya Sultan Aulia ngaturkeun ka urang nyaeta ngalampungan, nah tolak hayatul qalbil ukhrawi, so nyaeta naon talqin dikir dipaparikeun dikir jaharna eta tah dikir hobina eta tatkala dikir hobi tos mendudukan ruh bapak qalbun bapak jiwa bapak di alam ma'rifah teu tiasa disentuh karena lianal malaikat ini ya la lam surdina eta nya pidau sesultan sarana dua malaikat pun tidak tahu apa bapak ini dalam ruhnya bapak itu mau masuk tidak tahu karena lebet terbiasa karena layan dulu ila alamil ma'rifat alam ma'rifat khusus kami hamba anu mujahadah sungguh-sungguh kadituna muayyana kadituna mukapahat rasa berpandang-pandangan kadituna naon musyahadah tembus dina mukapahat mana dikira tetap dikira la ilaha ngan bapak seakan-akan muka pahat rasa berpandang-pandangan sanes menentukan jihad tidinya sanes Allah dipayungan urang dina hartos jihad etan payung sanes tapi ieu bahasa tidak ironis lisan wal akli maka pidaun Allahna la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin ta eta mah muka pahat para istilah tasawuf berpandang-pandangan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin la ilaha illa anta nusok diahiku Nabi Yunus eta naik ke alam naon deui ke alam kurbah ke alam haramul qudusiyah dikirna dina mana kadang-kadang henteu ngeuncet bahasana ngalamun mucat bisa bahaya nah bahayana sabab di dinya mah kedudukanana ku Allah dihaturkeun ka eta hamba
la ilaha illa ana innani annallahu la ilaha illa ana gitu bahasana. Sanyanya kaula teu aya di pangeran iwati kaula. Maka tak kelapana teu kontrol lepas di jalan di mana lepas di hukuman tuh nu majdum. Anu majdumna anu ngaku pangeran. Sapertos Syekh Abi Yazid Al-Bustami nuju asik tenggelam ku Allah dibuka pintu surga. Ditingalikeun Pak. Kajal minu kitu mah tong bujeng-bujeng surga anu sifatna surgawi kapan Rasul Allah anu janten induk makhluk Allah anu janten awalna sadayana makhluk Allah tina Nur Muhammad kapan dibukakeun ku Allah dipasihkeun pangunina tah ieu dunungan anjeun teh tah ieu Muhammad nabi anjeun teh tah ieu Rasul anu jadi rahmatan lil alamin teh tos Rasul ngabilujengkeun sadayana para nabi ngabilujengkeun. Tatkala tenggelam kana haramul qudsiyah kana haramul qurbah kadituna maka jalmi eta lisana mintul kawon umanahna sabab lamun ruh tos begitu tajam tos kaliputan ku cahaya ma'rifatna anu pinuh mal tiasa nahan ieu teu tiasa nahan maka bucat ngabucatkeun firman Allah lain anjeunna ngaku Allah anjeunna tak sadar mengucapkan apa yang difirmankan Allah. Lamun seur urang kan musyrik, lain musyrik deui kufur sabab ngaku sebagai Tuhan. Tapi lamun dina daukiyah rasa anjeunna, lamun ditelusuri ku ilmu hakikat, saking musyrikna anjeunna. Kuring mah moal bengkok sinem mah, kuring mah moal beda bahasa, gitu kan. Suruh para ahlullah mah justru saking anjeunna ali musyrik nganyatakeun pidawa Allah teh renggenek teu kaluar tina diri, teu kaluar tina lisan, teu kaluar tina sagala sabab hakikat kabeh wujud la maujuda illallah. Kalam ge kalam Allah teu pisah. Diwidikeun kana lisan anjeunna maka la ilaha illa anna. Maka lamun Siti Jenar mah mengatakan naon? Anna al-haq. Al-hajal al-haladna anna al-haq. Ye kaura al-haq. Mudah-mudahan urang salamet. Amin. Salamat dirinya. Fitnahna resikona kan halaj kan dipenggal. Tatkala eta terjadi. Siti Jenar kan dihukumi ngalangkungan musyawarah fal warisono. Padahal warisono teu ngahukumi yen Siti Jenar adalah sesat. Cuma maksudna naon? Keur nyalametkeun umat sekaligus percepat Siti Jenar supaya ka surga Allah gitu. Niat dina warisono. Tapi dua nana dina daukiyah yang terdalam memang sudah paham antara Siti Jenar dan Wali Songo. Bihaqi la ilaha illallah. Sok aya aya 17 Agustus tek kemerdekaan diaos kumaha terakhirna Pak dina tek Agustus. Di dinya terakhirna teh naon nekena teh saha Soekarno Hatta. Ari Agustus kamari di lemur urang nu macateunna kepala desa. Nah eta Soekarno lain. Nusanya Soekarno sanes. Tapi saking menenggelamkan rasa betapa beratnya, betapa mulianya kemerdekaan, merasa bahagia jeung banggana, bahkan oleh seorang proklamator yang mengucapkan itu mendandatangani atas nama bangsa jeung rakyat Indonesia. Maka atas nama Soekarno Hatta, cik bapakku lain Soekarno Hatta eta mah. Jadi dihukuman ngaku-ngaku Soekarno lain, tapi dah paham urang ge. Da eta mah keur macakeun teh, ngan dibarengan ku rasa bener. Tatkala urang keur macakeun la ilaha illa anna, dibacakeun ku min afwahil amma, ku umum ku lugot secara umum mah biasa-biasa saja. Tapi tatkala diaoskeun ku jalma nu ditarik jadbah ilahiyah, ditarikna ku jadbah ilahiyah, tarikan ilahiyah, maka dia panah yang sempurna, maka terjadi dia siga nu kaluar tina syariat, maka dia resiko secara hukum umum, maka dia diadili. Untuk apa? Cenu kodi atanapi para pemimpin negeri itu untuk menyelamatkan umat. Sabab di pangeran wajib dibadahan sabenerna angin Gusti Allah. Kalimahna la ilaha illallah.
Tapi ari kudu paham rasa jeung itu ieu entos tawakuf. Kumaha pami Bapak? Tiba-tiba aya nu nguping nu kitu, sarana kumaha? Ari mitnah kitu-kitu. Urang sieun kacanak dosa ngahukuman perkara nu teu apal. Kumaha carana? Tawakuf. Tawakuf suruh ulama ubilah mah. Tawakuf naon? Cali. Tong waka nuturkeun, dalin tuturkeun jalma nu majdub mah. Nu majdub moal apaleun puasa, moal apaleun salat. Tos tenggelam lebur dirina kan. Terus itu teu salat bapak kira kiring teu salat. Moal mungkin kan bapak mah sadar keneh alam pikiranana. Itu henteu henteu saum moal mungkin kan urang. Kan mungkin urang ragu. Nah, mungkin tatkala ragu dina nunjukayan kitu tawakuf. Tapi di samping tawakuf aya teknikna dalam kaifiat ilmu tasawuf, maka tatkala anjeun tawakuf maklum heula. Tapi hate anjeun hadirkeun eling ka Gusti Allah, teras lisan anjeun nanenda ka Allah ya man wafaqon wa hadan ila taatika. He dat Allah, muga Gusti nulungan ka abdi. Muga Gusti ngailhami ka abdi tina perkara ieu anu muskil, anu kaliru katingalina ku abdi. Ye sulit abdi na curang, mugi Gusti nulungan abdi sehingga abdi ulah terjadi awon sangki ka ieu jalmi. Dati kamalina asar barokah ibadah anjeunna, leres-leres dina saumna, leres-leres dina dikirna, leres-leres dina tahajudna. Tapi ayeuna terjadi aya kieu. Ya Allah, abdi teu kaacan ka hartos. Kumaha? Sangkan abdi ulah ngoleset tina husnudon kana suudon. Insyaallah lami-lami anjeun bakal dipasihan hidayah ku Allah anu akhirna anjeun bakal paham. Karena nu kitu lamun terjadi tos lebur dirina, tos lebur dina dirina terjadi kadang-kadang tarucingna lemes susah dipahamina. Li'annahum gojluhum raqikun. Karena sanyana para ahlullah antos ditarik ku cahaya jadbah ilahiyah, maka kadang-kadang nukarar itu tarucingna lemes, pemahamanana jarro. Moal kapaham ibarti ku ahlullah. Ibarti ku jalmi-jalmi anu memahami kamaarifatan, kamusyahadahan anu dinarasana, sabab dinarasana nuju kenging putuh ti Allah pinuh ku cahaya ma'rifatullah nurullah insyaallah. Mata ittaqu firasatal mukmini fa innahu yadu bi nurillah. Hati-hati dengan pirasat-pirasat jalmi mukmin anu sejati anu kenging putuh ti Allah. Sabab sanyana marantena naon fa innahu yanduru sanyana mantena yanduru ningalina bi nurillah ngalangkungan cahaya Gusti Allah. Bihaqi la ilaha hapunten jadi ngobrol lah bilih kamalinaan hapunten ya Pak nyaurkeun ieu pribados mah ngaoskeun ieu teh bil barakah we mudah-mudahan ku Allah diaturkeun dari tos diaturkeun mah teu aya nikmat anu menandingi nikmat makrifatullah teu aya. Kenikmatan dunia dan akhirat pun tertinggi adalah nikmat makrifatullah. Sabab tatkala tos dihaturkeun surga kurbahan tadi di dinya mah teu aya istana deui, teu aya widadari deui, tos teu aya susu, teu aya madu di dinya mah. Nu aya ningali jamalna Allah wae. Kamaha indahan da Allah anu kagungan sagala-galana. Anu maparin kenikmatan teu aya tandingna eta dan anu gaduhna ngawidian. Urang menemui mantenna ku mangrupi karunia mantena. Ya Allah, mudah-mudahan bihaqqi la ilaha illallah kira langkung hapunten kasuhun. Mudah-mudahan Allah ngabarokahkeun di suatu sadayana, ngabarokahkeun ilmu amal ikhlas kalayan mahabbah musyahadah ka mantena. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afati minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi
wa mu'afatihim minal fitani. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.